Faslun ari ieu teh hiji pasal. Fil istinja'i barna tetep dina martelakeun istinja. Wa adabi qadil hajati jeung adab-adaban qadil hajat nyumponan pangabutuh. Wal istinja'u jeung ari istinja wa huwa jeung ari itu istinja min najautu syai'a eta dicokot tina lapad najautu syai'a. Najautu megatkeun kuring asyai'a kana je perkara ay qata'tu tegasna megatkeun kuring hukana itu syai'. Faka annal mustanji maka kaya-kaya sanyana jalma nu istinja yaqta'u eta megatkeun itu mustanji bihi ku itu syai' al adza kana pilara an nafsihi tina dirina itu mustanji. Eta megatkeun itu mustanji bihi ku istinja al adza kana perkara an nafsi tina dirina mustanji. Wajibatun eta anu wajib min khurujil bauli tina sabab kaluarna baol wal goiti jeung goit baol cikiih goit tai bil mai kalawan make cai awil hajari atawa ku batu wa ma jeung perkara fi ma'nahu atawa wa ma jeung ku perkara fi ma'nahu anu tetep ma aya dina maknana itu hajar. Min kulli jamidin nyatana tina saban-saban anu teuas tahirin anu suci itu kulun qaliin anu nyabut itu kulun kana najis ghairi muhtaramin anu salianti anu dimuliakeun. Walakinil afdalu jeung tatapina ari anu leuwih utama eta ayastanjia yen istinja si jalma awalan dina mimitina bil ajari kalawan pirang-pirang batu sumayat ba'u tul nuturkeun si jalma hu ha kana itu ahjar sanian barina anu kadua kalina bil ma'i ku cai. Wa wajibu jeung ari nu wajib salasu masahatin eta tilu pirang-pirang usapan walau bi salasi atrofin jeung sanajan ku tilu pirang-pirang juru walau bi salasati atrofi hajarin jeung sanajan eta tetep ku tilu pirang-pirang juru batu wahidin anu sahiji itu hajar. Wa yajuju jeung menang naon ayyak tasoro yen wungkulkeun sal mustanji jalma nu istinja alal ma'i kana cai aw ala salasati arjarin tawa kana tilu pirang-pirang batu yanqo anu bisa ngabersihkeun bihinna ku itu salas al mahalla kana tempat. Yunqo anu bisa dibersihkeun bihinna ku itu salas naon al mahallu tempat. Inhasola lamun hasilon al inqa'u bersih biha ku itu salas wa illa jeung lamun teu itu inhasola zada tanambahan si jalma alaiha kana itu salas hatta yanqo sehingga bersih itu mahal. Wa yusanu jeung sunatkeun ma'adalika dina sabadana itu hasola al inqa naon atas lisu tilu balikan faida roda maka lamun ngamaksud jalma iktisoro kana ngawungkulkeun ala adima kana salah sijina itu hajar jeung maun fal ma'u maka ari nu leuwih utama fal ma'u maka ari cai afdalu eta leuwih utama. Dia nau karena sanyana itu maun yazilu eta ngaleungitkeun maun ainan najasati ngana datiana najis wa atharoha jeung kana tapakna najasa wa syartu ijzail istinja'i jeung ari syarat na sucuci istinja jeung ari syaratna nyukupkeun na istinja bila jari ku batu eta alla yajiba yen ulah kaburu garing non al khariju anu kaluarna an najasu tegasna najisna walayan takilu jeung yen ulah pindah-pindah itu najasah an mahali khurujihi tina tempat kaluar najasah walayat ro'a jeung yen ulah datang alih kana itu najis naon najisun najis akharun anu sejen aznabiyun anu salianti najis anu tadi najis dengan anhu tina itu akhar firin tafama kalamun eueun naon syaratun syarat mindalika tina itu nu kabeh ta'ayyana tah narima tangtu naon alma'u cai wa yajtanibu jeung ngajauhan wujuban kalawan wajib saqadil hajati jalma nu nyumponan pangabutuh istiqbal kiblati kana nyupri madep ke kiblat al ana anu dimaksud kiblat ayeuna
Waya jeung ari itu kiblat eta lakamatu Ka'bah wastidbaruha wastidbar oh wastidbaroha roha jeung kanu kanganana itu kiblat fi sohroi di sampalan. Ilam yakun lamun mata bukti bainahu eta tetep di antara si jalma bainal kiblat jeung netana kiblat naon satirun anu ngahalangan au kana tawa bukti tu satir au kana walam yubalik jeung henteu nganepikeun itu satir au kana atau bukti satir walam yubalik bari teu nepi itu satir sulusai diroin kana 2/3 siku au balago atau nepi satir huma kana itu sulusai diroin wa ba'uda jeung jauh itu satir anhu ti si jalma aksaro kana anu leuwih loba min salasati adroin tibatan 3 pirang-pirang siku bidroil adamiyyi kalawan sikuna anu bangsa adami kama sapertikeun perkara qala anu pantos ngadawuh kana emas sabaduhum sapeuna para ulama. Wal bunyanu jeung ari bangunan fi hadza dina ieu kasohroi eta tetep dina ieu masalah eta tetep sapertikeun sampalan bisyaratil madzkuri kalawan syarat anu dicaritakeun itu syarat. Ilal binaa kajaba bangunan al muadda an dicawiskeun itu bina li qadail hajati pikeun qadaul hajat nyimpunan pangabutuh. Fala hurmata maka teu aya pangharaman eta tetep pihi dina itu bina. Mutlaqan barna mutlaq wa kharaja jeung kaluar bi qaulina ku dawuhan kami sararea al ana lapan al ana. Naon ma perkara kana nu bukti itu kiblatan eta kiblat awalan dina mimitina. Kabaitil maqdisi sapertikeun atawa kabaitil muqaddasi sapertikeun baitul muqaddas fastiqbaluhu maka ari nyupri madepna ka itu baitul muqaddas wastidbaruhu jeung nyupri nu kanganana muqaddas makruhun eta anu dimakruhkeun.